SMS ya, lain teka baca. Nah, saha sih SMS ieu teh? Kacamata sia ka mana? Tinggalin di mah euy. Goblok teh. Coba aku bacakeun. Aing maca. Saha sih SMS? Nge-WA. Apa gua sia nge-WA? Aing nge-WA, ngomong naon cenah manehna? Cing aing bacakeun. Sok bacakeun. Aing mah dengekeun. Heeh. Neng minta putus. Hah? Minta Gua putus. sia minta putus ya. Naon cenah sebabna eta? Manehna minta putus ka aing. Siapa bujur hideung. Aing bujur sia hideung. Entah goblok. Siapa tolol teh? Ya dah. Ieu, Aing bujur mah ya, malas teh. Balas. Malas. Kenapa poe ngomongna ya? Ya, dengekeun balasana gitu, Neng. Non. Neng. Ya. Ulah hayang putus atuh. Ulah yang putus atuh. Oke. Oke. Rek message screen share. Skincare. Yang naon? Tekan baju aing supaya glowing. Goblok. Bingung aing teh lah. Naon kabogoh aing yang bisa mutuskeun aing? Jeung dititah deui aing teh. Aing rek cerita supaya tenangan hati aing. Si Edi imah nya. Aing ngangkat ka imahna sugan aya di imah. Di sorangan wae. Mana ya? Oh jelema saekor-ekor acan kamaran aya mi jempling. Yang ngopi sorangan wae. Aya aja kamu nih sudah mata aja keur ngopi ya sorangan wae. What's Hey, bro, WhatsApp lur. Yuk. Nani. Kumaha dagang rame? Alhamdulillah. Ngopi. Ayo mangga geus ieu mah geus kopi. Aja ge lah. Ya karo aja. Aing ka dieu teh arek cerita ka sia ieu teh. Nah. Ceritakeun tentang kapok aing si Noy nyaho teh apaan sih si Noy? Aduh, nu siapa ya? Oh, Eva. Kebak. Jadi kieu ceritana ya. Aing pajakeun selingkuh. Itu. Tah, mana teh ngajakan putus ka aing. Aduh. Ulahnya. Eta kumaha main minta putus. Pas aing liwat, aing nempo si Noy ke jalan jeung si ieu. Si Freddy. Apa si Freddy? Udah ganteng motorna loba. SMA goreng. Asia goblok. Terus. Jadi kieu ye. Mainna teh selingkuh kanyaon ku aing. Kunaon sebabna cenah aing pajakeun selingkuh deui. Gitu. Emangnya selingkuh tuh? Selingkuh aing. Udah kayak jajan. Itu gablek. Aing mah. Jual motor juga udah kasih Agilnya. Si Agil di mau nya. Agil lah. Dek. Wah, bangun nak. Lagi make lo tuh tadi ya. Naon ya? Waalaikumsalam. Wih, Noy. WhatsApp lur. Enak, Noy. Kayak mas senarieun ya, kayak mah. Budak yang jajan. Yang jajan mah jajanan budak mah. Kunaon sih? Buka duit tuh pot barang ya. Siap laksan tiru teh, teu duit teh. Kunaon enak ka dieu? Jual motor lah. Jual motor. Terus kan apa ya motor aja? Wah, halus kan. Ih, lokal. Mandi kembang malu. Oh. Rek dijual berapa duit? Jual ke bara. Aing mandina 5.000. Emang lah cilok. Ya ada ya motor. Dekatnya menang 5.000. Sok sia, berapa duit tawaran? 10 juta. 10 juta. Cil eta mah kos aing mah. Babarit duit bos mah loba. Jadi 10 juta. Kan ke bayarna. Kira? Kayak mun aing menang togel. Orang jana. Agil ya, gila can bayar utang kana wae, motor anu wae bapak pelur.
Ya, waalaikumsalam. Apaan, Enon? Enon sia boga hutang ka aing teu mayar-mayar sia. Emang ada utang aing 100.000 deui? Ya heuh sia tanya ngomong jeung samata sia. Eh. Kira sia, ayo bayar. Ada kilenya patokan. Naon sih teh? Si Toma jeung si Adi. Naon sih teh? Rame-rame. Patokan mau gede 200.000. 200.000. Oh, bos, pada 100. Kan jelas 100 ge, bae sok ka dieu. Enak ka dieu, sok ka dieu 100 ge. Apa sih butuhna 200? Anjir 100 ge, abdi mah. Aku bisa udah hutang 100 ka aing. Tah, aing bayar kasih 100.000. Ya, dipas datang kan sih jadi bukan hutang. Ka aing 100.000. Ya. Bener enggak? Lu bener. Tak pikiran. Aing anu kayak apa-apa pintarnya. Si ada bola on, Bang.